Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorebacep anu satia tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana Mang Cecep Gorebacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah wengi kamari parantos rengse dongeng anu judulna Jamparing Nu Ngajak Eling. Dina wengi ayeuna urang medar dongeng anu enggal judulna nyaeta Hianat Ngadu Kaberat. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Urang doakeun heula atuh ku urang pamirsa saupamina anjeunna parantos ngantunkeun, mudah-mudahan dipupuruk rahmatna Gusti Anu Maha Suci, dicaang padangkeun di alam kuburna, ditampi iman Islamna, teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Pamirsa sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu namanya sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorebacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kecap sabar teh hiji kecap nupang pentingna pikeun hirup urang mah anu kasebutna manusia, makhluk nupang punjulna di saantero makhluk-makhluk pangeran nu sejena. Kecap sadar penting lain memeueusan estu hiji kecap anu bisa dipake pakarang, tapi pakarang eta teh lain pakarang samodel bedog, peso jeung sabangsana. Ieu mah disebutkeun kitu soteh kecap eta sabab bisa dipake megatan jalan picilakaeun, bisa dipake ngabendung hawa nafsu, bisa jadi panghalang amarah nu akhirna lamun urang nyekel eta pakarang anu disebutkeun sabara teh ceuk rasa ki pangarang mah tinang tuh bari salamet kitu sotenan lamun nya-nya urang deuk mibaraya kana jalan kasabaran. Tapi sabalikna lamun urang teu kumawula kana sabar eta geus tinang tuh bakal manggih kecap rasa kaduhung mah tara ti heula, ninggang kana hiji basa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan, kantun rumahuh ngahurung balungku tulang. Sok sanajan leuwih ti heula ki pangarang nyebutkeun urang kudu ngumawula kana sabar ge, ulah sabar bari jeung cicing wae ceuk paribasana, najan sirah nepi ka buncunur balas ditekean batur, ih cicing wae teu dilawanan, teu lumpat-lumpat acan abong kena kudu kumawula kana sabar, nu kitu mah teu ngumbang kana jiwa sabar, tapi ngumbangna teh kana jalma ku uleun. Lamun hade ku urang ditetek gunana kecap sabar teh sigana moal anggeus ku sapoe, malah matak meakeun waktu kana ngadadarkeun ieu carita. Lamun dina poe teh mah bisi kaburu-buriteun manten kalawan mata kesel nudeuk ngaguar ieu carita. Najan aya kecap bisi kaburu-buriteun manten kalawan bisi ngarasa kesel nudeuk ngaguar ge, tong salempang sieun teu didadarkeun ngan moal deuk gurung gusuh da puguh. Lamun urang gurung gusuh mah sok tara puguh ulah geremeng-mengan tutung atahan, mending ge kendor ngagembol alon-alon asal kalakon, ceuk basa kolot teh mah kudu nyusun beres entep seureuna nete taraje nincak hambalan puguh salang surupna. Carita merenah jajaran matak genah kadengena ku urang sarerea. Bongan geus kapiheulaan ku kecap sabar ki pangarang deuk uleh kanu saroleh
ngarayuda kasabaran memeh dek mukakeun carita hianat ngadu kaberat teh dek menta heula kasabaran dek ngajugjug heula lembur batur nu loba tatangkalan pating runggunuk nu pernah nate sakumaha jauh ti pagunungan paragi ki Pangarang baheula ngalasuluh tonggohon lembur parentas asup ka bawahan Garut. Keheula reureuh sakedeung urang nyidik-nyidik eta lembur bari ki Pangarang muka bungkusan sangu pamahanan tinu jadi kolot pikeun bekal ngalasuluh. Ana breh teh batur mah muka timbal sangu biasa. Nah ari ki Pangarang barang breh teh muka bungkusan. Tadi nama boro atoh muji kanu jadi kolot dumeh eta sangu teh pagalo jeung nu semu beureum jeung koneng sugan teh goreng sangu make endog. Ana dikorehkeun. Atah adol sangu dicampuran jagong atuh teu kaburu didahar gancang sangu dibungkuskeun deui. Teu didahar sotenan ketah lain nampik atawa ambek ka kolot dumeh dibaklan sangu pacampur jagong ngan kaburu ningali siga aya jalma can dekul. Tuh gening nya wae nu keur can dekul bari nangkep tuur nyang hareup ka kulon teh bener jajaka bangun anu keur ngalamun handapeun tangkal awi hawur anu pernahna teu sabaraha jauh ti hiji imah anu katingalina haseupna ngelun meletek maloncor tina sesela hateup anu dijieun tina eurih geus garing. Meletek haseup bijil tina sesela hateup eurih teh lain nu disebut imah kahuruan. Ngan ieu mah sigana teh anu boga eta imah keur mirun seuneu duka ari keur nyangu atawa naheureuh caina mah da puguh teu sidik kulantaran pantona nutup. Keur jongjon panon mencrong kana eta panto imah ngadak-ngadak angen jadi ratu kasima pabaur ngalenyap. Tungtung namah ngarasa bengong panon jadi olohok mata simeteun dumeh ningali hiji gadis keur meujeuhna rumaja putri pangawakan jangkung leutik buuk ngarumbai rada galing muntang. Rupa kulit hideung santen bulu panon mani carentik sigana teh amis budi kempot pipi. Ningali kana rupa jeung pengawakan eta gadis mani geulis pajarkeun teh siga India nu puguh mah geulis siga bangsa kuring mojang endah ti padesaan bangsa Sunda asli ti Priangan. Hanas wae panon karacam kerecem bari kalamas kalemeh siga nu ngarasa hai-hai bari jeung RR dumeh eta mojang teh lempang kaluar ti eta imah siga nyamperkeun ka Ki Pangarang boro geus Ambon ari pek teh bedowo nu puguh mah nyamperkeun ka hiji jajaka anu keur diuk cinutrung teh. Hanas kumis geus dipuril-puril ari pek teh emes atuh kumis panjang teh ngadak-ngadak jadi lempes bati bibir kutap ketap kabita ku mojang endah lempang ngadedeukeut bari ngagegero ka eta jajaka. Geus sidik kitu mah brai wae hate Ki Pangarang ngadak-ngadak jadi ngemplong bungangang muka carita. Cek eta mojang endah teh ngagegero hiji jajaka anu keur nonggong nyang hareup ngulon diuk cinutrung nanangkep tuur. Tapi eta mojang teh ngagegerona bari teu nyamperkeun sakadar ngagegero di buruan imah anu jauhna ka eta jajaka teh aya kana 15 meterna. Eta jajaka anu digegero memeh nembalan teh make ngaliuk heula nyidikeun kanu ngagegero ari geus sidik mah kakara nyarita kieu. Dek naon tin? Kadieu sakedeung aya perlu. Saha nu perlu teh tin? Cek eta jajaka anu dedeganana keur meujeuhna rumaja putra nyaritana kitu teh bari cimek blok wae diuk siga nu hoream cengkat. Anu perlu nama entin ka AA welerna eta mojang bari nyebut ngaran sorangan entin siga ti kukur disada. Lamun entin nu perlu nama entin wae atuh nu kadieuna nyamperkeun ka AA buat mah nya aya pacilingan yang anu miceun. Cek eta jajaka anu teu daek nyebut ngaran sorangan samodel mojang tadi ieu mah sigana teh anu tahan harga kapaksa ku Ki Pangarang dibejakeun yen eta jajaka teh anu katelahna Muhtar. Tapi Muhtar ge Muhtar deui lain Muhtar bintang film eta mah atuh Raden Muhtar anu sok main dina film Terang Bulan atawa film Antara Tugas dan Cinta.
atuh ku ayana muhtar tedaikeun wae nyamperkeun kanu ngagegero kapaksa entin ngelehan maneh nyamperkeun geus kitu mah gek wae diuk ngarendeng duaan bari ngarawaskeun katung diri anu cahyana meh kasilep ku cahayana layung anu ngagebur semu beureum jeung koneng. Ari teh kunaon ditinggalikeun anak ku entin di kamari keneh mani alum naker bangun anu keheul. Keheul kasaha bari nage teu pupuguh make keheul sagala da kudu puguh jelemana anu dipika keheul. Walar muhtar bari nyang hunjarkeun suku duanana dilonjorkeun ka hareup bitis diurutan siga nu ngarasa carangkeul. Eta we ditinggalin aku entin ti kamari keneh meni buat baeud wae mah. Pedah eta kameja paranti kaleuweung teh teu buru-buru dipang ngecrokeun atuh hampura wae teu kaburu dipang ngecrokeun teh lain ku alim da puguh ku ge kauninga abdi sakitu ripuhna didamel di bibi sinareng ku ge panginten karaos ceuk entin nyaritana make jeung ngalimbah sagala siga nu hayang ceurik geus sahing-hingeun. Ari entin kusok teu pupuguh nyarita teh los-los kadinya nyangka kitu ka teu naon-naon boga sangkaan kitu kawas lain lanceuk wae ira cing anitah pangecrokeun baju ka entin. Da ge atuh tin ngarasakeun entin teh sakitu ripuhna barang gawe di bibi jeung keur mah teu karooh kana tenaga entin kaduga keneh nya sakitu-kitu wae mah. Kieu tin geura dengekeun ku entin deuk nyarita pangna hulang-hulang teh taya lian mikiran hirup jeung entin aya kasebutna adi lanceuk anu sakuduna urang silih belaan silih pikanya ngingetkeun urang duaan teh geus teu indung teu bapa cohagna mah pahatu lalis teu boga dulur deui anu satung turun sirah anu pang-pangna jadi buah pikiran urang peuting teh taya lian mikiran pikeun hirup entin di hareup keur kitu da jiwa lalaki ieu teu pati loba salempang atawa karingrang sok aya paribasana lalaki mah panjang lengkah luas ambahan. Entin teh jiwa awewe loba pisan dipika melangna malum ngaranna ge awewe sieun aya nu kitu teh nu kieu teh anu memperhina pikeun ka jiwa wanita. Geuning buktina kamari ieu anak tere nu jadi bibi kumaha ka entin geus wani memperhina ku caritaan cacak saeutik-eutikna kasebut rada baraya sifatna tinu jadi bibi urang pan sakitu basa-basana anu matak teu pika ngeunaheun diri batur. Tapi sakituna deui kapikirna ku bari jeung batin ngagugudug nafsu ge teu eleh nyabaran maneh da puguh hirup urang batan sakieu aya nu ngarawatan ge geus pirang-pirang muji syukur alhamdulillah nya sifatna nu nyaheun ka urang teh taya lian nu jadi uwa minangka eta teh gaganti indung bapa urang anu sawajibna urang kudu mulangkeun ka nyaah. Coba nu jadi bibi pan karasa ku entin oge ngan sakadar butuh ku tanaga wungkul komo lamun seug di urang aya mah sigana teh hayang meres we nu aya jajauheun kana barang bere teu ngingitkeun yen anak lanceuk teh geus pahatu lalis sigana teh alah batanya ka anak dulur mah anggur mikanya ka anak tere anu geus eueuh bapaan. Sajabana ti kitu amanat ka entin omat perkara anak tere Nabi Inot ulah pati dibere teuing budi babaku nasi elom bisi memperhina lantaran bisi aya basa-basa nu matak teu geunah leuheung lamun teu kadenge atawa teu kanyahoan ku kumaha lamun kadenge perhinaan ti manehna geus tangtu keur jadi teu geunah dasa goreng-goreng nage lanceuk ka adi ari di lawanan da puguh itu masih di siga jelema-jelema kurang saeundan hayoh di lawanan ku urang karo-karo teu gejeug jeung kade perkara segala sawah ditinggal tinu jadi kolot sing apik nyempena bisi aya jelema nu hianat ka urang. Ari perkawis serat segel mah aya disimpen dina gogorobog wadah anggoan sareng ijazah entin sareng nu walar entin bari nyusutan cimata ku tuntung bajuna. Syukur ari parimpen onaman amanitah parimpen kana surat segel teh
lain pibaklen keur aa ngan keur pibaklen entin ari kitu keun bae lalaki ieu panjang lengkah kana duit ladang ngajual suluh menang kesang badag kesang lembut aa omat sing gemi ulah diajar muah meoh dipake teu puguh kumpulkeun angguran di mana geus rada gede heug belikeun kana pakaian sapotong-potongeun ngan keur mah menta duana wae sing jag-jag awakna sing aya milik. Geus aya caritaan kitu mah jep wae jarempe saurang ge teu aya nu ngaluarkeun caritaan naon-naon pada ngabaratem ngadon cerendekul adi jeung lancok. Sangkan leuwih eces mah hade urang dadarkeun heula sakedeung ku Ki Pangarang nu maksudna deuk nyuk curug turunan eta dua barudak ngora adi lancok anu tayalian Muhtar jeung Entin. Maranehna teh tadi nama boga indung bapaknya eta ari indungna katelah Nyi Ilah ari bapana katelah Arsad nu asalna bibit buit bapana teh cek beja mah urang Surabaya ngan indungna mah urang dieu pituin nyaeta di daerah Priangan keneh. Samalah nurutkeun cek beja batur mah indung bapana Entin teh beunang disebutkeun jelema cukup beh imahna beh sawahna sumawona soal tanah daratan mah teu sirikna diunggal tempat ngabogaan. Ngan ku ayana indung bapana marawat teh ku akibatna riributan kamari ieu basa zaman gorombolan bejana mah aya nu maraehan maklum zaman harita tur kaayaan di pasisian meh diunggal tempat babakuna pilemburan anu dareukeut ka pagunungan nyati harita pikeun Muhtar jeung adina anu kasebut Entin teh dirawat kudu jadi uwana nepi ka kiwari. Da aya oge bibina sama sakali embungeun ngampihan samalah nurutkeun cek panerangan batur mah anu nyarahweun kana tingkah laku jeung adatna anu jadi bibina. Sakitu manehna teh ngaruksakna kana harta banda atawa kana pakaya nu jadi kolotna Muhtar jeung Entin teh beak dijualan babakuna kaosol kudu jadi salakina da puguh salaki bibina teh dina waktu masih hirupna teh jadi jelema tukang rucah awuntah nepi ka pakaya kolotna eta barudak teh beak ngan kari sawah sabebecek jeung tanah sacang kewok. Ari dulur indungna eta barudak teh tayalian anu panggedena nyaeta uwana anu ngaran Itong tidinya ngadi ka indungna eta barudak anu katelah Ilah. Ngadi deui kanu bungsu nyaeta nu katelah Nyi Inot anu ngabogaan anak tere satilu-tilu lalaki wungkul anu adat istiadatna eta anak tere bibina Muhtar jeung Entin teh baragajul siga jelema nu teu reugejeg anu katelah hiji-hijina anak tere Nyi Inot teh Odeng, Lom jeung Asim. Samalah keur nu ngaran Lom mah tabeatna teh leuwih beda tinu sejen daek curaling kana barang batur teu kaop aya barang bongoh nu bogana sok dipaling komo ari kana soal hayam mah sigana teh geus jadi hobi lamun hobi teh mah mani sakilat-sakilat malah kuno sejen mah dilandihna oge si Lom heulang ongkohanan sajabana ti pinter kana newak hayamna teh matana ge teu beda kawas heulang rundat-rindat tableg rindat bangsat. Geus kitu mah tur geus jentre ngadadarkeun riwayat jeung kaayaan indung bapana Muhtar jeung Entin kalawan nerangkeun anu sejena. Ayeuna mah urang ngudag deui kadua barudak ngora anu keur carandekul duaan adi lanceuk nu kabeneran harita araya keneh di eta tempat. Entin ngamimitian deui nyarita. Enjing teh bade kaleuweung deui atanapi moal. Komo we eudeuк matin kulantaran dipesenan ku Mang Sadi. Mangkaning dek hajat ngayakeun takob anakna Pageto malah mentana mah ti mangkukna keneh ngan aana teu kaleuweung kanyahoan pan ku Entin ge ular Muhtar atuh suluh itu wae nu di bibi teh jual ka Mang Sadi gampang keur bibi mah ceuk Entin bari ngirab-ngirab kembang jukut carulang anu diparolan eta Entin mah sok piomongan batur wae segala rupa teh keun wae soal suluh nu geus aya dina leungeun batur mah tong digugat-gugat najan can diduitan ku manehna ge kuriak jadi omong kawas teu nyaho kana adat menjadi bibi. Keur kitu aya nu ngageroan. Mutar
Cek hiji budak jajaka sorana ngagorowok ngotak ngarenjag kanu dicalukan kuat bareng ngareret ka tukang antara Muhtar jeung adina. Kadieu si laing sakodong. Cek eta budak jajaka anu dedeganana sapantar. Tayalian anu nyalukan ka Muhtar teh anak tere bibina anu katelah Lom jeung adina anu bungsu katelah Asim. Nyalukan bari narulak cangkeng di buruan siga nu ngajak ngesang. Geus kitu mah jeung wae Muhtar nangtung bareng jeung adina nyamperkeun kanu ngagorowok tadi. Aya naon Lom? Muhtar nyaritana leuleuy, tapi ari pikeun entin mah geus ngageter hatena kulantaran ningali petana kitu. Eta dua jajaka nu duaan teh bari jeung katingali paromana gareunuk siga besi atah meuleum. Si laing rumasan teu? Lom ujug-ujug nyarita kitu wae ka Muhtar anu teu puguh asal usulna. Rumasan naon ari Lom? Muhtar kekeh nyaritana leuleuy, da puguh asa teu kaharti komo bari jeung si Asim ngoreleng ka tukang siga nu api-api. Si laing ngabadog ka meja dewek. Lom ngadeketan ka Muhtar entin mah geus ngaleleper sok sieun ujug-ujug habak di teungeul, da puguh si Lom mah kawas jelema weureu ku buntut nalo. Kameja naon kitu Lom? Damuh mah teu nyaho-nyaho acan, bari nage teu rumasa cocorokot kana barang batur, najan disumpah nage muburung daek, bujang-bujang kana nyokot, kuring mah nyaho ge encan kana rupa kameja Lom. Tong make sumpah-sumpah tatai anjingan Muhtar, ngagobog mah ngagobog wae. Aku ku si laing bisa dikatrok bangusna ku aing. Har, keheula Lom. Kudu puguh mimitina segala rupa teh, ulah ujug-ujug hawok polotot. Bari jeung nuding maling ka meja sagala, tembal Muhtar mimiti rada nyeuneu beungeut geus rei-reian beureum kulantaran ngarasa teu genah ku kekecapan ngaran si Lom nuding teu pupuguh. Aku Muhtar tong nyulitkeun kana pikiran batur, ngarahampang ari jelema gancang rumah samah. Cek adina si Lom anu katelah Asim pipilueun nyarita bari kuluntang kulinting tukangeun Muhtar dibarengan ku panon rundat-rindat. Keheula Lom, cek entin milu nyarita. Ieu teh naon soalna make jeung nuding-nuding ka batur nyokot ka meja sagala. Gampang ari nuding mah. Ngan nuding eta teh kudu karana bukti jeung aya saksina kanyahoan nyokotna. Montong pipilueun ngabacot Nurmi, aing mah lain aya persoalan jeung sia, jeung cucungik lanceuk sia. Eta aku aing. Cihuy. Si Lom jeung adina katelah si Asim nyakakak saleserian bari ngalaleos sanggeus Muhtar ditonjok lebah gadona jeung lebah kekemplong kuat ngarumpuyuk. Angeunna ditungkup bibir getihan ngalai kana gadona dibongohan ditonjok ku si Asim. Cek entin bari ngarangkul kena awak Muhtar anu keur ngarumpuyuk, taksiran mah ngarasa seueul. Geus kitu mah teu loba catur naon-naon deui jeung wae nangtung tuluy ngaleos baralik ka imah da puguh kaayaan geus burit. Kocapkeun pamiarsa kira wanci kongkorongok hayam sakali kira-kira pukul 12:30 Muhtar geus digeugeing kudu jadi wana kulantaran bisi kaberangan dume sorena nyarita minta digeuingkeun anu tayalian deuk kaleuweung ngalasuluh. Geus ngadenge sora wana ngageugeing mah korejat Muhtar hudang samalah entin ge make kabawakeun hudang lanceukna digeugeing teh. Ari entin deuk ka mana make milu hudang sagala, Muhtar bari rapi ka meja ruak rawek paragi kaleuweung. Dek ngiring tembal entin bari nyasaran panitik dina bilik. Milu ka mana ari entin, teu pupuguh make dek milu kaleuweung sagala kacape-cape. Nya kawas lauk milu borok wae awewe make rek pipilueun kaleuweung. Montong entin dek ngadon naon bari nage ka teu ari-ari. Cuk wa itong bari ngasurkeun sumbut cempor mereka tetet jadi ngagedur kawas obor. Cing atuh wa cempor teh ulah sina ngagagedur sok harideung Muhtar top kana kampak diselapkeun kana cangkengna. Ceuk Muhtar bari top kana kampak diselapkeun kana cangkengna geus kitu mah jut wae turun di imah bari nanggung sundung. Teu loba omong deui jut wae entin ge pipilueun turun ti imah. Maksa milu kalanceukna deuk kaleuweung
anu akhirna mah barang arindit kulantaran teu beunang dicarek teh. Pangna milu kaleuweung marengan nu jadi lanceuk na teh pikeun entin mah lain hayang nyaho-nyaho teuing kaayaan di tempat pangalaan suluh. Ngan ngerasa hariwang bisi nu jadi lanceuk na diarah-arah ku anak tere bibina nu kamari neungeul teh kulantaran adatna si lom teh sok ngunek-ngunek wae terap puas ku sakali ari aya kakeheul ka jelema teh. Tin Muhtar nanya bari nekeh nanjak ka pasir. Capeknya. Henteu resep we nu aya entin mah. Wararaas ningali kalebak meni marak bak kitu kota Garut. Ari itu ngeplak bodas siga cai teh naon ceuk entin bari nunjuk kalebak anu ngeplak bodas siga cai. Nu mana Tin? Itu tuh nu ngeplak tembal entin curugna meni bentik-bentik wae nuduhkeun bari ngenyang leungeun lanceukna. Oh itu atuh eta mah situ Ciburial Tin paragi nguseup geuning teu ngambek nu bogana diuseupan ku nguseup ge mah lain nguseup dina situna di ditu dina hilirna atuh puguh wae nguseup dina situna mah da puguh lauk ngahaja di pelakan aya nu bogana meureun teu dipangpengkeun mah ku nu bogana lamun kanyahuan nguseup dina situna mah anu sakitu wa ijroi gede ambakna teh tong boroning ka pangkat mun teh mah syariat segede benceuh disintrek ge meureun teu nepi ka pasar Wanaraja mah mecelengna ge cacakan anu sejenna ge pada garigis ku wa ijrai mah. Ari ayeuna aya keneh wa ijraina. Entin nanya barinya kalepi gelang leungeun lanceukna teh lesot-lesot da puguh sieun ngagolosor kalebak kawan tumudun jeung laleueur urut kamari hujan. Geus maot bejana mah samalah memeh maotna teh kungsi jarah heula ka Mekah. Hayu Tin jauh keneh lalakon urang teh na dikira deket kitu. Omong Muhtar bari ngenyang leungeun. Teh atuh lalaunan lempangna laleueur entin mani pageuh nyakal kana pigelang lanceukna kulantaran sieun ngagolosor deui kalebak. Tuh nu matak ceuk age tadi ulah milu na bedogong pisan entin mah manasina lalakon deket-deket pangalaan suluh teh walar Muhtar bari nekeh nanjak ka tonggoh kadenge ambekan entin ngahegak ngerasa capek da puguh jauh jabah nyorang tanjakan anu sakitu nekehna. Tapi sok sanajan kaayaan ngarasa capek ge ambekan ngahegak teburung tepi ka tempat pangalaan suluh anu harita nepi ka eta tempat teh geus wanci haneut moyan kalawan geus kadenge sora nu gedok-gedokan keur nutuhan tangkal kai. Entin bari ngahegak palang siang deuk hujan geuning sakitu arangkeubna jeung itu geuning naon nu ngadingding bodas-bodas maraju siga haseup nutupan tatangkalan jadi teu katara. Entin nunjuk anu ngadingding siga haseup maju. Entin mah sok loba omong pisan keun wae da moal naon-naon biasana di leuweung masok kieu halimun ari nu kitu teh ngaranna jeung ari di nu kieu ulah sok loba omongan. Nah kumaha kitu moal aya meong kira-kirana entin nyaritana kitu teh bari jeung luak lieu ka sisi kagigir teu sirikna mani muter awak jeung panon teh ngarasa sieun dumeh kakara nincak ka patempatan anu sakitu raremetna da puguh disebutna ge leuweung. Nyaotin tembal Muhtar siga nu keheul geus kitu mah gedok nutuhan tangkal kai ku kampak dicahcal saeutik. Entin mah barora mantuan nu puguh mah ngadon ngajengjen wae nungguan bari panon teu boleh rarat-reret komo ari ngadenge nu ngagorobas mah sigana teh mani geus ngalenyap wae pangacian deuk kabur. Tong boroning aya nu ngorosak atawa sato gede cacakan aya sireum ngarayap kana bitisna ge mani jejeretean samping nyingsat awak bibiri gidigan. Lanceukna mah ngahkai wae nyang serikeun bari nutuhan dahan kai di luhur anyecleu teu sieun-sieunun ragrag. Si mah kalah nyang serikeun wae ka entin teh geus turun omong entin mani kerung bari siga nudeuk cerik. Nah da moal aya naon-naon atuh Tin walar Muhtar bari gugur awilan turun ka handap
Moal aya naon sidik dia ge kana bitis entin aya nu ngarayap nyarita kituna teh bari serelek sampingna rada disingsatkeun maneka ciri buah bitis entin mani bener lah entin mah ku aya borangan-borangan teuing sidik sireum ka karange ngarayap tin ulah ka mamananya adek nyokot suluh nu menang mangkukna di ditu lebar heug suluh kai alus itu mah cicing wae di dieu tungguan teu kitu beresan suluh nu ieu regang-regang napisahkeun nu galadena gundukeun tong lami atuh entin keung salilana nyokot suluh wae atuh tin da piraku kuah ditinggalkeun tembal muhtar bari ngaleos ku kurubutan kanu bala anu maksudna deuk nyokot suluh menang ngala mangkukna geus kitu mah prak wae entin milihan suluh menang nutuhan lancekna di gunuk-gunuk dipisahkeun nu galadena keur jongjon milihan suluh red panon entin ngareret kana pelebah rungkun anu katingalina oyag-oyagan siga aya sato nu deuk bijil waktosna kebujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.